Aduh, daku hari batur marame arulin. Orang mah aya bae di dia lah. Oh ya. Aduh. Lah kak, gede laga amat. Loba laga amat kumaha dia mah jarame wan inggis lebaran rame di laut mah ieu. Inggis aku haritan loba nu ngobi kang loba ieu. Aduh, aing inggis. Nu hade sia ulah ulin-ulinan. Joko mah zaman Korea udah leutik inggis, malah motor. Ulah rorokoan di sia nu hade. Pan batur gah ulin ge loba duit daripada kakak. Oh ya. Aduh, cengnya orang duit di mana dia? Ari kakak nggak duduk ngerokok, mun kakak pernah ngerokok kami. Lain ngaduduh nyarek, ulah rorokoan budak leutik wari mah. Aing. Oh, mati ku kak kami leutik keneh. Oh, bagus kalau gitu mah. Dasar wajib kuari kergalau, meureun aduh aing ngalir. Ngobrol kakak kebon ya. Nek nang kebon dinya tah. Oh kak, gerak adik tuh baik. Aduh, hati sedih kalau medak. Biar galau ke bina-bina batur arulin kula ka kebon. Batur loba duit kula saeutik. Ribu Gusti nasib. Kayu cenah gede-gede aing waduh. Gede-gede kayu. Tuh kau berkunaon ngalun bae, sigan galung kitu tangket ah. Oh no. Woi kak, kunaon lamun duit? Aduh, biasa keur lieur ya eta bukan duit. Oh, ngalamun teu boga duit. Geus kieu bae, Ceng. Si anjeun ka dieu deui. Kak, hampurannya lain magahan bebek ngojay. Heeh, di hampuran can kencen dia mah lu cuman tah hampura bae. Nah, nek naon ya. Kak, dengekeun hirup mah. Kudu syukur keur subur, kudu sabar keur susah. Masya Allah, bener amat ya Ceng. Keren. Ya rokok kak. Boga rokok ku maneh. Lo gas ide sebatang teh kai. Mantap. Enak meuli. Mantap ya Ceng ya. Why are you running? Oh, dia ngerokoknya? Ampun. Ampun. Astagfirullahaladzim, si eta ngerokok horeng. Tapi lumayan sih, sebatang. LOL. Dengekeun hirup mah keur syukur, keur subur, Nope. keur sabar. Kak dengekeun hirup mah keur syukur, keur Nope. sabar, keur hirup mah keur Nope. syukur, keur Nope. syukur. Iya.